Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. Qul idza ra'aytumullaha ta'ala yu'til ibad ma yasha'una 'ala ma'asihim fa inna dzalik istidrajun minhu lahu. Rigasa di mana aranjeun ningali neuleuh kanyataan Gusti Allah mere ka hamba-hamba ka manusia-manusia maya sauna sakumaha kahayangna dibere bari netepan kana maksiat terus tapi dibere curcor, maksiat terus tapi terus bae kamahmuran ditambah-tambah ku Gusti Allah. Eta teh fa inna madzalika istidrajun minhu, eta teh istidraj di Gusti Allah, baik secara keseluruhan ku urang kasaksian ku ari di negara urang maupun perorangan. Si eta teh jamabok jajudi tapi pan dibere bae padahal mah jazinah bae, istidraj moal kebal deui dalekeun ku ari aya lurah jual beli 2 kali 3 kali terus bae, pamajikan ge leuwih ti 4 5 genep terus bae, ya cak jara jateunan naon teu salah teu naon, moal kebal ya tuh tinggal di dalegeun bae kasaksian kayak ke urang emang gua istidrat ti Gusti Allah. Lainnya anak nu belah kamar ieu ge contoh geus loba jasa, contoh lurah nu garingkuk ku ari geus teu daya teu upaya jangan buadeg jasa ku ari eta moal kembal lain lurah bae kabeh jeung imam mamumna jeung mamumna moal kebal mun teu gegeran istighfar sia-sia ngade ngamakmum ka dinya di calo-calo moal kebal dalekeun geus rarang sadan calo nu ti heula ge ku ari boga teu boga sapeda kempes-kempes acan jaloba jasa. Kamari ieu mah mobilna nu mewah nu herang teh anu nyana, tuh bangunan anu agreng teh anu nyana ku ari anggeus lamun salah sing ada teh lamun salah. Aduh, mantan camat anu baheulana istimewa jasa kerja di camat tanggung buadeg jasa nu teu bisa ditanya ku rakyatna ku ari geus kolot tang ringkuk bae imah saaya-aya kendaraan teu gablek paeh geus teu bisa teu boga naon ibadah teu jaloba jasa camat teu kudu dicarok teu kudu diomongkeun ku kula teu kudu janyaraho mamang ge leuwih nyaho malah mah jadulur mah amang pan camatna ge je teu jaloba jasa eta teh istidraj sing hade tah eta keur nyaritakeun batur ku ari sing hade ka diri urang. Oh aing besi di istidraj bae lamun dibere kokocoran ku Gusti Allah harta loba jasa kemudian ieu aingna teu ibadah istidraj berarti lamun urangna ibadah di kocoran nah ieu mah pangbubungah ti Gusti Allah. Nah nu mantak sing hade loba jasa berarti nu ku urang kadeuleu istidraj ti Gusti Allah teh mantak sing hade cekasan nyaritakeun wallahi ma hadun minan nas basatallahu lahu fid dunya falam yakhaf ayakuna qad mukira lahu fiha illa kana qad naqasa amaluhu ajaza ra'yu. Teu aya hiji jelema ti manusia dijembarkeun ku Gusti Allah dunyana tapi teu sieun bahwa eta adalah tipuan ti Gusti Allah istidraj ti Gusti Allah berarti nya teh kurang amal jeung kurang pemikiran moal kebal deui bakal kena siksa ti Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi sing hade jasa sing hade tinggal urang ku ari nu cicing bae kiai ustad sok kadatangan jelema nu kararitupan kiai mah tuh datang bae paranti kokosed atuh paranti kokosed deuk pilkada datang ka kiai geus jadi atuh jauhan kiai kokosed ngaranna tinggal kotorna bae kiai tengetkeun ku sia kiai lah cenah kiai uci geus atuh aing mah lain kiai ja calo aing mah sing hade urang babarengan ya sing hade negara nu sejen mah kajeun rusaknya asal udah Tangerang bae pan cenah rusak atuh geus rusak lain kajeun rusak ya sa yeuh pugu Tangerang pangrusakna teh Tangerang ieu lain lalagaan Masya Allah karim ngajabren ambalaya tah ku ari urang mun kadatangan jelema nu kitu kumaha ja osok kadatanganan hendak inget kak dongeng Kangjeng Nabi Musa diwahyuan ku Gusti Allah Musa idza ra'aital faqra muqbilan faqul marhaban bi syi'aris sholihin di mana anjeun neuleuh jelema fakir datang ka anjeun sambut marhaban bi syi'aris sholihin sambut mun aya jelema fakir komo ahli ibadah sambut ku anjeun eta teh anjeun teh keur kadatangan syi'aris sholihin. Coba kiai aya nu nyambut nu fakir namun aya kiai na keur ngedeng bae gitu. Waalaikum. Ka pamajikan saya teh coba. Eta mah tetangga anu miskin teh bejakeun keur istirahat.
jeung sayupon. Masya Allah, iya orang can bisa jadi kiai ge can bisa orang kerja. Assalamualaikum. Saya tak itu menini cina ini nak jabangan nama komplain kawan menta bejakan ke suare can bisa jadi kiai itu bisa nyambut. Assalamualaikum ke anakna coba delek sa aja itu macana bangunnya santri sekolah apa berat rada kolot kanyohan santri sa calanana panjang sampingna kaluhur. Oh Cianjur ya kajian kukumah aja. Cianjur ya bayi kajian kukumah aja. Naik naon nih kadinya na. Bu kesangan bah. Tidak istirahat teh lagi. Ditegor sih aku Gusti Allah. Ditegor. Jauh orang dititana ge kuduna marhaban bi syi'aris sholihin mun aya nu kos kitu. Masya Allah. Marhaban ya ahlallah, marhaban tanggep urang kebeban ceget. Aduh jasa hirup Gusti. Sebab kiai mah keur didelekeun ku Allah, kiai mah sebab dibere ilmu titip aing ilmu ka sia kiai. Sia menang dapang menang nangkup di pondok pesantren 15 tahun gunakeun ku ari keur didelekeun mantak ulama Inggris jasa ge. Keur didelekeun sia ka mana hate sia coba ketika datang mantak kai mah kiai mah macem-macem nu datang teh ti mimiti nu waras datang ka nu edana ya. Aya kai mah kiai mah datang nu edan maju sakali nu datang rombongan nu edan. Masyaallah ieu kumaha menyikapina awas keur didelekeun ku Gusti Allah. Je mangku mah eta teh utusan Allah. Nek dikumahakeun ieu tah eta datang timiti nu susah kuduna mah marhaban marhaban sambut. Duh nu miskin mah datang cari gitu. Cai nginumna gelek lek. Oh kurang kene tambah. Sak anu pelayana santri geus eueuh deui cenah nyutai teh mah cai sumur. Sada mah asal cai bae geus habek. Teu kudu nu amis-amis nu kitu ieu. Sambut. Bu, Masya Allah geus dibere cai ge geus bunga jasa komo diajak dahar geus katarimakeun jasa. Ieu teh lain sakadar sakitu cak Gusti Allah neuleukeun. Bagus ya nyambut tambah aing na aing ngiriman teh. Mantap ka Kangjeng Nabi Musa mah kos kitu marhaban bi syi'aris sholihin. Datang nu miskin teh kudu bunga, datang nu pakir kudu bunga. Di aku pangleuwih ngakuna nu pakir jeung nu miskin. Mantap lamun aya kiai ngahormat ka camat salah, ngahormat ka bupati salah. Naon? Sebab kiai mah keur magahan rakyat leutik. Ketika nyana berdampingan bangga jeung bupati cak bapak-bapana santri jeung ai nyana dihormat aing teu balik sia. Cak bapana balik ulah mondok di dinya. Kunaon atuh aing teu dihormat datang ka dinya. Pugunya da dikiaikeun ge ku aya anak-anak aing mondok di dinya. Nyana teu ngahormat ka aing, puna aing mah kesangan bae ka dieu pan, leumpang naik ojek. Waktu pada itu mah dihormat jasa aing teh ditanya-tanya can. Balik ceng, pindah mondokna. Awas ya, nang sae teh nang Allah. Salah ngacak ke kiaina. Pugunya nama magahan ge rakyat leutik. Alif beja berbah bae bagan ceng. Ya eueuh coba anak camat nu mondok. Eueuh anak camat nu mondok, eueuh anak bupati nu atuh anak itu biasa bae atuh. Ja urang dikiaikeun so teh ku rakyat. Kunula leutik beja berba aba teh jaberta bata beja berba teh jaberta bata nim jaberta tama jalan mata sinjaresi ajuris mata sia. Nah kuari Musa wa idza ra'aital ghaniya muqbilan ilaika faqul lambun ujilat uqubatuh. Di mana aya nu datang ka anjeun jelema sugih menghadap ka anjeun sambut ku ucapan zambun ujilat uqubatu. Dosa anu moal kebal deui bakal kena siksa. Mun aya nu sugih kos kitu. Kanjeng Nabi Musa merenung, ya Allah ya Rabbi, apakah seluruh nu sugih kudu kitu? Ucapkeun nama kitu ngan haju deketan coba nu sugih Musa.
baik di kalangan pemerintah maupun di kalangan rakyat. Mun aya nu sugih deketan, geus dideketan kumaha, ajak coba titah nangtungkeun syiarus sholihin sarua jeung fakir. Lamun fakir danjerkeun agama ku syiarus sholihin ku fakirna, lamun nu sugih ajak titah nanjerkeun syiarus sholihin ku sugihna. Ajak deketan ku maneh, geus dideketan dipentet titah meulikeun mobil, ulah eta nu salah teh kos kitu. Aya kunaon tuh, ajak coba ngabangun masjid, mun daekeun teruskeun babaturanana. Ajak coba ngabangun pondok pesantren, mun daekeun terus babaturanana. Musa ajak coba ngabangun syiar agama aing, majelis taklim, mun daekeun terus, mun jana teu daekeun ulah dibaturan tah mah atuh. Berarti ngan pamer doang hartana. Tah eta di zaman Kangjeng Nabi Musa dibere wahyu model kos kitu. Tah eta teh dibejakeun ka Kangjeng Nabi Muhammad, tiru ku urang. Kuari lamun aya datang bupati sambut ku urang. Zambun ujilat ukubatu. Wah, Bapak Bupati, dosa yang tidak akan lama lagi akan disiksa. Sial cak bupati teh. Tenang dulu. Ini mah bahasa dari Allah. Ini bahasa dari Allah, bukan dari saya hanya menyambung lidah. Balik aing cak jana, keke heula ih. Terus kudu balik masuk perwita ih, sok mah perawan. Deketan ke orang bupati, coba ajak Pak ya. Di kampung saya lagi ngebangun masjid. Ukurannya sekitar 40 ke 40. Nah ini sekarang lagi dibangun, mau ngecor baru 40%. Sekarang mau ngecor, kalau Bapak berkenan untuk menyumbang, nah ini saya harapkan sumbangan dari Bapak. Mah Bupatina, dari uang saya nih. Deketan tak Bupati kos gitu, deketan tak. Lamun cak Bupati nanti tunggu APBD dulu, jauhan tak Bupati kos gitu, jauhan tak. Mana kenang-kenangan Bupati di Tangerang ngabangun masjid, mana tinggal gitu baik. Mana kenang-kenangan Pak Bupati pribadi nu ngabangun masjid taklim, gitu baik. Mun nyana bagus deketan, mun nyana henteu jauhan. Lain cak sungut kula, cak sungut Allah. Kula mah ngabedakeun doa. Lain di Tangerang mah Serang, lain di Serang mah Pandeglang. Ieu mah sakadar nyaho bae jamual ieu. Ngaji eta urang ngaranna. Eta keur carita bupati, gubernur dan lain sebagainya. Ulah ti APBD ti dirina jasugih. Tah kuari pengusaha datang ka urang. Oh, nyaritakeun nya. Batu bara punya saya. Batu bantar punya saya juga. Waduh, geus paharanya sih buka batu bantar Serang meureun kadinya. Kabeh nu nyana kabeh. Wah, berarti pengusaha luar biasa. Saya beli alat beratnya langsung dari Jepang. Saya turunkan ke sana. Kerja semas saya dengan pemerintah dan gubernur di sana. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Yang ini yang di sana dikirim ke Australia, yang di sana dikirim ke Amerika, yang di sana dikirim tuh ke situ tuh ke mau tuh untuk ke itu PTU itu saya punya itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambut kurang zambun. Ujilat ukubat. Dosa nu moal kebal deui disiksa. Pan kadangena lain deui cek jana teu ngeunah ieu. Kae tenang heula. Eta mah ucapan Allah jatitah kitu ka Kangjeng Nabi Musa. Lamun nu susah, aya nu susah, aya kiai susah, aya ustad susah. Jeung kiai-kiai mah geus bae sambut tah Musa, cak Gusti Allah marhaban bi syi'aris sholihin. Mun aya kiai nu mana bae ti mana bae geus bae sambut. Bahasana eta kos kitu tak bahasana marhaban bi syi'aris sholihin. Sono urang ngobrol hayu urang teh. Nah eta jeung ahli-ahli agama jeung nu susah kararitu. Mun nu sugih bahasana omongkeun zambun ujilat uqubat. Sia aing cenah naon geus diomong kos kitu. Mun paeh wal kebel ieu kahisaban. Dunia mahalaluha hisabun wa haramuha ikabun. Iqabun moal kebel mun bapa paeh kahisab kanjeun ku kumaha ge. Jalain cakula jak cek Nabi tama. Kula mangan nyaritakeun doang. Ulah loba omong ieu motor bae moal teh di motor. Begitu di bere motor marhaban bisyari solih. Wah tolol. Datang nu sugih mah luar biasa anu susah diantepkeun. Ieu kiai Bangkawarah anu kos. Aju kudu kumaha? Nah, kuari pengusaha deketan ku urang, deketan teh ulah hayang jang diri sorangan.
jadi sorangan mangges dijamin ku Gusti Allah dahar nginum engke ge aya bae nu mawan cucurut bakal nanti ulah sieun beurit marawan ka dinya ucing marawan ka dinya ge atuh tah mangges pokona kitu bae geus di Gusti Allah. Allah Maha Kawasa jelema nganang karak bae dah cak Gusti Allah nu mere atuh maung pun mang mawakeun ka dinya roti dijejelan ge ku maung Masya Allah ulah sieun-sieun atuh komo urang loba jelema beureunanan mau ngarupa anak urang ku anak urang padahal mah maung eta kan emang maung nya sok ngakolan bapak sok menta maksa eta maung ngaran eta ku kitu deketan ajak Musa cek Gusti Allah yuk nganteng menang ngomong teu kudu ngomong ajak ke masjid ajak ke majelis taklim ajak ke pondok pesantren mun nya haju ngomong layak ya dibangun siap kula ngabangun deketan tan nusugih sebab eta nusugih ge termasuk kana syiaris sholihin tinggal kuari mah bergerakna di syiaris sholihin apa henteu nu susah mah bergerak teh ngun kasusahanana bae nya mah geus boga tanda syiaris sholihin tapi iya ya nusugih ti mimiti pejabat pemborong pengusaha dan lain sebagainya nyana aya eueuh arah ka dinya satungtung aya baturan satungtung eueuh cuekeun bae mah tak naon sih tah eta kos kitu teu bisa tak kiai teh hooh lumayanan aya jisamsuan eta asal geus kos kitu bae ditegor ku Allah hei sia mah lain titah kitu titah nyukseskeun agama lain haju hayang barang batur tata mah sugi-sugi batur kunaon sia haju hayang engke lamun sia hayang ketika nyana teu mere sia bendu atuh kunaon ngabenduan dia eta menunya anak tah eta kos kitu nasihat ka Kangjeng Nabi Musa alaihis salam. Masya Allah awas nalika urang engke ku Gusti Allah ditegor terakhir keur bubungahan beunang kabeh bakalna fa idzahum lisun fakuti ada birul kaum maka dicabut akhirna kaum dipotongkeun dipenggaskeun alladzina zalamu eta jelema nu zarolim kabeh tungtungna dibeakeun kabeh eta mah engke bakalna dibeakeun kabeh lamun tangkal kayu ngan sakadar pang-pangna doang diragajian ditutuhan sirungan deui tangkal kayu kuari tak tangkalna kadang sirungan deui sanajan jadi lambat kuari dihandap tetep aya keneh nu sirungan deui tapi ieu mah geus dicabut jeung akar-akarna fakuti ada birul qaumil ladzina dicabut langsung ku Gusti Allah jeung akar-akarna mun nisbat ditangkal kayu geus moal sirungan deui kitu keneh jelema zalim cabut ku Gusti Allah moal sirungan deui Abu Jahal cabut Firaun cabut Namrud cabut dicabut bae ku Gusti Allah aya teh melalui rakyat engke aya nu melalui Gusti Allah langsung siksa ku Gusti Allah cabut ku Gusti Allah tapi pencabutan gitu teh kadeleuna mah melalui tangan masyarakat hakikat ti Gusti Allah mun geus teu bisa ku kitu langsung ku Gusti Allah tsunamikeun deui gempakeun deui cabut ku Gusti Allah contoh nu bara heulang geus tinggal kuari urang keur berhadapan jeung Amerika Amerika mah poha jasa ieu teh jeung urang kuari teh keur lain lalagaan teh menghadapi Amerika teh Indonesia mah geus bertekuk lutut tapi di luar negeri anti Amerika nangis nampak luar biasa sanajan ditincakan Irak tetap rakyatnya anti Amerika tidak akan diserahkan negara secuil pun terhadap Amerika termasuk Libya sanajan geus diacak-acak ku Amerika cek rakyat Libya anti Amerika tidak akan kuserahkan secuil pun negara Libya terhadap Amerika nemendak dibom deui kedutaan Amerika na kurang Libya acak-acakan kuan aya pembuatan film Kangjeng Nabi Muhammad baheula mah Fajar Isa Demisi baheula mah kuari aya pembuatan film ieu Kangjeng Nabi na nampak begitu nampak ternyata pelecehan dibom kedutaan Amerika di Libya satu suara Irak Iran wabeh ieu mah lamun diteruskeun kuari pemberitaanana bisa perang dunia perang agama ieu mah lain lalagaan kuari di Indonesia kuari geus 1-2 geus mengetahui ngan henteu dipublikeun bae lamun ieu dipublikeun hudang ujianana kiai-kiai ujianana mah titah santrina kiaina mah engke bae ya Allah ya Rabbi dunia geus hudang ge lain lalagaan ieu mah lamun geus pelecehan terhadap Kangjeng Nabi saha nu teu hudang
saha nu teu marudah pangheulana marudah nu kamari ieu perang jeung Belanda aki-aki umur 90 tahun geus kieu bae nya nama aing mah teu perang ge tereh bae ieu jagna teh ye ulah disangka lamun geus pelecehan ka Kangjeng Nabi urang ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika kuali dilecekeun mun teu hudang nu mabok ke hujanan hudang sial meureun ta Amerika Amerikana lurah pantogeun habak dia eta ketang panjangan tangan Amerika ieu mah lain lalagaan ieu mah geus dibom kuari geus diarahkeun deui pembomanana ke kedutaan Amerika nu aya di salah satu negara mal dicaritakeun ku kula kuari geus acak-acakan nu paehna opat anu rumah sakitna Ambalaya kedutaan Amerika di Libya dibom make roket emang kumaha gitu tah ieu kuari keur ka Indonesia keur ngome janggot SBY tenang ye aduh ampun Masya Allah karim nah ayatnya numantak rahimallahu abdan tadabbar hadhil ayat Allah merewelas asih ka jelema anu mikir jeung ingat-ingat kana ieu ayat lantaran lamun kurang ditadabur dipikir urang bakal mengarah kana tobat loba maca istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala mun urang boga anak bejaan sing hadeceng gitu lantaran ieu keur fatahna alaihim abwaaba kulli syai besi ka dituna akhadnahum bagtatan sing hadeceng adapun urusan Allah ngan urang aya geus tobat matuh ngeunaheun bae sing hade kata tangga urang anu judi teh sing hade ja ieu mah geus teu bisa temempan ku sungut kiai geus temempan ku Gusti Allah ieu mah geus tinggal nyiksa we cak Gusti Allah sia ku utusan aing ulama-ulama temempan ku aing na bae geus temempan cak nya mah naon dek lupat ka mana sia ku aing digempakeun deui sia akhadnahum bagtatan naudzubillah min mantak geus bae lah batur mah teu ngadarengikeun urang bae nu ngadenge lobakeun urang istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala salurkeun fasilitas nu aya di urang pake syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala nu dibere ilmu tanjirkeun melalui ilmu nu dibere tanaga tanjirkeun melalui tanaga nu dibere wawasan tanjirkeun agama melalui wawasan nu dibere wilayah tanjirkeun agama melalui wilayah anu dibere harta tanjirkeun agama melalui harta eta fasilitas pamere Allah jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin sadaya puji tangtu ka Gusti Allah nu mangeranan alam kabeh hartina puji ka Gusti teh lantaran ditulunganna para rasul dirusakna para kafirin ku Gusti Allah setelah teu daya teu upaya salila urang berdaya urang kudu ngalaksanakeun daya jeung kekuatan urang kerahkeun daya jeung kekuatan urang untuk melawan musuh-musuh Allah ketika urang teu berdaya tetapi urang teh geus terjepit jasa doa ka Gusti Allah Allah maha uninga ke Allah anu nurunkeun adab langsung sakaligus kitu bae geus hese-hese kuari di Jakarta atau pemilihan gubernur teh geus mulai kafir coba eta teh kumaha sagoreng-gorengna ai muslim pan rada deres pas bagus-bagus kafir pan musuh walan tardo angkal yahudu walan nasor hatta tatabi'a millatahum ngaran kafir mah musuh bae sajahat-jahatna nu muslim lantaran eta mah maksiat ngaranna ta eta pan geus mulai diduet-duetkeun ku sekarang itu eta kakara hiji encan ka negara ka daerah-daerah nu seje geus jeung calon-calon ge nu bararagus deui ieu mah tinggal fatahna alaihim abwaaba kulli syai kadituna akhadnahum bag naudzubillah min zalik geus teu daya teu upaya engke bakal aya bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala deuleu dina alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ashabul fil geus teu daya teu upaya nu ngajagaan Baitullah serahkeun kudu ngajagaan aja nu Gusti abdi mangan sakadar ngurusan abdi bae jeung ngurusan onta abdi atuh ai Baitullah mah nu Gusti mangga teges tak kawasa teh ya turun pan burung ababil kitu bae urang mah tah ieu selalu kitu jeung kitu ngan teu meunang kitu bae memehna tetep kudu berupaya urang ngelawan sekuat tenaga ketika nyana aksi nyeun seserang-serangan atawa nyana aya aksi pelecehan-pelecehan seperti film dan lain sebagainya ya otomatis nu mentak urang kuari encan kukumaha di luar negeri banggeus pohara memehna tetep urang ngadoakeun ka ahli-ahli Allah saagama urang nu aya di luar negeri baik nu di Libya di Irak di Iran
gitu dia Saudi Arabia, Yaman dan lain sebagainya, Timur Tengah seagama atau diurang kabehan seagama, urang ngadoa mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, diberi istiqomahan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, sehingga tetap agama Allah tetap jaya, agama Allah tetap luhur melalui ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Allahu a'lamu bimuradihi. Ya bani Adam, bani Adam, imma lamun fihi gomununiin asyartiya fimma al-mazidah, ikut tetap ing dalam lapad imma utawi ngaidgom nun in asyartiya ing dalam ma al-mazidah. Lamun yatian lakum tegat temenaning siraga barusulun apa pirang-pirang utusan minkum kang tetap saking siraga bayakusuna kami pada meritakan ya Rasul kabe alaikum ing atas siraga ayati sake ayat insu pamanita kumagaw desa pamani kungarang saya mana syirka ing syirik wa aslalan matutakan yaman amalawi ngamaleman fala khaufun alaihim maka orang na utawdi ko tetap ingat zaman walau yazanun narana utaiman iku prihatin yaman kabeh ila akhirating dalam akhirat. Walladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina kazzabu lan wadai wong akeh kang padha ngagorokeun ya ladzina kabeh bi ayatina kalawan sake ayat ingsun agung wastakbaru lan pada salah rombong ya ladzina kabeh takbaru tegas rombong ya ladzina kabeh ana saking ayatina falam yuminu biha maka orang iman kan ya ladzina kabeh biha kalawan ayati biagalawan ayatina ulaika gutai manggono alladzina ashabun nari kupirangkangan duane neraka ya ulaika fiha ing dalam nar khalidun iku kang langgeng kabeh. Mimiti Gusti Allah nyaritakeun kabutuhan jang para keturunan Adam. Sabada nyaritakeun kebutuhan terutama tentang pakaian dibahas begitu panjangna, kemudian taklif.
pemerdi parentah-parentah dijelaskan tentang cara-cara ibadah ka Gusti Allah sabada taklif bakal ditempo. Cek Gusti Allah kebutuhan sehari-hari aing leuwih nyaho jang berbagai negara-negara. Di Arab butuhan korma jeung kacang termasuk roti disadiakeun ku aing. Di Jepang kebutuhanana kitu kentang ku aing cek Gusti Allah eta tanaman-tanaman kentang luar biasa potato. Jang di Madura jagong timimiti jagong manis datang ke jagong berbagai jagong aya kurang kumaha aing jang kitu nopang kebutuhan manusia di luar eta ya Jakarta aya bakso Betawi aya deui soto Betawi aya deui sop kaki sapi Betawi haji kitu Asnawi kurang kumaha aing di Jakarta jang gitu kebutuhan Jakarta diayakeun ku aing jang di Serang Pandeglang nya nama jabeuki kadu lantaran di Serang jeung Pandeglang mah suarana kudu bagus bae kudu digunggurah pentil kaduna sok dileg-leg gunyana aya ku aing kurang kumaha deui datang ka eueuh kaduna ge lemburna make kadu geus puguh kadu engkek kadu cekek kadu macam-macam kadu geus pokona pohara jasa kadu aya nu ngahiji jeung peuteui kadu peuteui mah geus kurang kumaha deui geuh kabutuhan teh nu pare teh dan lain sebagainya kurang kumaha sia deuk ngomong naon deui hayu butuh pakaian dimimiti pakaian nu ipis hero sipon datang ka anu rada kandel titoron datang ka tek-trek pamatek jeung sagala mi tek-trek lah aya kabeh hayu sia ka wol wah deuk kumaha deui samping mimiti gajah lari datang ka gajah depa ya ya kabeh taon deui sia hayu naik saeutik baheula mah aya samping Maulana dan lain sebagainya ku ari mah Atlas aya geus dikemas sedemikian rupa naik ku ari ka Al-Jupri segara Al-Haji segara kitu Al-Puket macem-macem geus BHE sagala tamer ku ari mah dan lain sebagainya Al-Hidayah jang kabutuhan sia hayang make nu ieu handap nu sederhana nu luhur aya kabeh sia butuh kendaraan timimiti sapeda goes datang ke motor sapeda datang ka hiyo sia naon kitu motor buatan Cina datang ke buatan Jepang ka macem-macem aya Masya Allah yang kebutuhan sia urang inget kendaraan sok inget kargo Gus Dur teh ayo inget tah Gus Dur naik mobil jeung urang Jepang memeh naik mobil nangtung heula di bandara jeung Gus Dur duaan urang Jepang waduh keur mujuh da nangtung aya mobil Toyota sangat cepat weh cak urang Jepang Toyota Japan bagus sekali kencang bener cak Gus Dur bagus teu kebal aya deui mobil wah hebat luar biasa mobil apa itu ini buatan Jepang juga kayaknya caknya teh apa itu mobil gitu Daihatsu
bagus buatan Jepang, cak urang Jepang na kana. Gus Dur kieu benar. Gus Dur keur mikir jan. Keur mikir ieu Jepang hebat amat cek kan. Gas naik mobil gua. Motor. Yamaha. Jepang cek jan. Aduh aing eleh terus cek Gus Dur teh. Tekebol. Kawasaki Jepang. Cek orang Jepang seluruhnya di Indonesia Jepang dan bagus-bagus kencang-kencang. Tidak ada yang tidak kencang, kendaraan kencang semua. Bagus, cek Gus Dur teh. Beres, turun datang Kak, naik taksi ya, Ya, taksi ini juga Jepang. Bener cek Gus Dur. Bagus. Ele aing payung aja cek Gus Dur teh. Bareng turun cek di tempat anu dimaksud. Argo cek nih $100. Mahal. Memang argo Jepang cepat sekali cek Gus Dur teh. Sial eleh sia ku aing cek Gus Dur. Bayar ku sia tah mobil Jepang. Aduh, eleh jada terlalu mahal cek. Aduh, jangan dipuja terus cek Gus Dur tuh argonya pikir cek. Ngejalanin mah bisa cepet bisa lambat, tapi argo tuh bisa $100 dari bandara ke sini seharusnya cuma $2 ceknya. Laporkan ke sana, Jepang terlalu cepat. Elehna Gus Dur mah menang bae sial. Allah karim. Masya Allah. Nah, ini kebutuhan cek Gusti Allah kurang kumaha deui. Sandang pangan dan lain sebagainya endeu kumaha deui sia. Maka ku aing ditaklif tita ibadah. Da kabutuhan sia teh dahar minum pake imah kendaraan kurang kumaha. Ayo sapoe sapeting salat sia ka aing. Malah lamun keur beberangkatan nu 4 jadi 2 zuhur. Perkecil 2 rakaat, asar perkecil 2 rakaat, malah keur leuleumpagan mah boro-boro nu lain zalah wali songo ge diperkecil tidak salat. Loba nu zalah teu salat blon. Masyaallah. Awewe onam bebeja moal salat kula mah head cek nyawead nyon teu. Lalaki sarua bae abdi ge head cenah ge lah. Ayo sia nongtot bol bisa. Ieu tah taklif Ramadan puasa sia ayo. Mimiti ibadah teh sakadar anu faraid bae nu fardu bae. Cukup sakitu ge cukup. Geus. Sape-sapeting salat 5 waktu teu kudu make sunah. Puasa Ramadan doang sabulan teu kudu make puasa-puasa sunah. Geus. Sakitu doang cukup surga. Masyaallah hampang jasa. Ngan asal geus daek bae ibadah mah dibere resep nambahan nyana. Daripada ngalamun memeh zuhur teh maning salat sunah, tas zuhurna salat sunah, qobliyah ba'diyah rawatib ngaranna. Terus penting hudang daripada ngan sakadar kiih doang cara aki-aki tolol. Nih, aing mangala wudu lah, salat 2 rakaat tahajud berarti karjana dibere tajana resep. Dibungbuan ku Kangjeng Nabi ganjaran-ganjaran anu bakal dibikeun ka jelema anu daek nawafil. Belah dina dibere rasa kok ngeunah sih, kok nikmat sih la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Wa idza kuntu ahbabtuhu kuntu ainahu wa lisanahu dan selanjutnya teureun-eureun hamba kaula la yazalu abdi yataqarrabu deumadeus dedeketan ka kaula bin nawafil dengan sunah-sunah rawatibna terus salat sunah geus puguh berang ti peuting tahajud kemudian salat hajat kemudian salat witir ditambah ku wirid-wirid yakni maca Quran maca shalawat zikir teureun-eureun datang ka kaula cinta jasa padahal nu dititah melangan sakadar fardu doang tapi ditambahan ku manehna teureun-eureun bahkan jeung salat mutlak hatta uhibbah kaula cinta jasa
ninggalkeun ka resep dunia, ninggalkeun ka resep jeung makhluk, ninggalkeun nafsu jeung setan, nyanda cinta jasa ka aing, hatta uhibba aing resep jasa. Wa idza kuntu ahbabtuhu, di mana kaula geus mingka cinta ka manehanana, kuntu ainahu, matana dijaga ku aing teu sambarangan didele-delekeun, celina dijaga ku aing teu sambarangan didenge-dengekeun, irungna dijaga ku aing teu sambarangan diisep-isepkeun, leun dijaga, suku dijaga, sehingga seakan-akannya natea aya munabih wal muallim, aya anu mere pepeli ulah didele ulah didengekeun, seakan-akan kitu otomatis jadi cara mobil kuari teh otomatis naon ngaranna naon ngaranna lain metik otomatis teh tah tuh itu boga hese ngajawab tuh boga henteu dipaksakan gitu saya jadi kumaha ge ai metik maka pan naon gitu ngaranna gigi nangan sakar hiji doang henteu make kopling eta ngaranna metik ieu mah serba otomatis naon sia ngaranna dibalikan deui ke jamal bisa ya teu boga apaan tapi ra naik angkot doang memeh tempat tujuan kempes angkotna ge deui aduh ampun jasa. Enggak, saya emang orang sadar datang kadinya hirup saya. Enggak, saya datang kadinya. Mercy nyahongaran doang. Nyahongaran doang man orang mah. Teh ya hojerona kos kumaha dan lain sebagainya. Ngajalankeun kumaha sana urang namun diasukeun ka Mercy nu anyar kuari paeh di jero bah. Waget. Kaget kos orang kampung kawin jeung artis. Atuh didelegeun doang ban. Numpakan aku bae saking ya. Kos aki-aki kawin jeung urang Lampung. Ya putih ban. Aki-aki naik, atau pada turun deh. Kaget tuan. Iya ditaklif. Ya, ayo cak Allah teh kebutuhan sia dahar. Aju nginum pakai kendaraan, imah kurang kumaha. Salat atuh sia kai. Ayo, nah. Jang nyampaikan salatna aing ngutus rasul tiba heula ku aing diutus ti mimiti Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Idris, Kangjeng Nabi Nuh, terus Kangjeng Nabi Lut, terus Kangjeng Nabi Ibrahim, kadeda Kangjeng Nabi Musa Harun, terus Kangjeng Nabi Isa, terakhir rasul aing Nabi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jang nyampe akur bakal eta teh nabi-nabi akur teh nitahan ibadah nauhidkeun hiji pangeran Allah mentek lamun ayat Tritunggal bohong teh Rasul Allah pan Kangjeng Nabi Isa teh hiji pangeran teh Allah nyana ge kaget di pangeran-pangeran ke di sidang Kangjeng Nabi Isa teh bakal disidang ke di akhirat Isa bayo naon Gusti made di pangeranan eta jadikan pangeran kumaha mimitina wah disidang Kangjeng Nabi Isa menteknya embungeun nulungan umat naheulanan ketika jelema lulumpatan teh coba ka Nabi anu coba pas ka Kangjeng Nabi Isa cak Kangjeng Nabi Isa moal bisa kula emang kunaon boro-boro jang nulungan umatku lagi bakal disidang pelemah mana disidang dipangerankeun ieu di mana mimitina ieu gimana mimitina ieu aing dipangerankeun cek Kangjeng itu kadieu Kang Muhammad coba kan tuh terakhir ka Kangjeng Nabi Muhammad ya wari Kangjeng Nabi diturunkan kita nauhidkeun ka Gusti Allah wari nyaritakeun syariat di antarana eta rukun Islam syahadat salat puasa zakat haji etalah syariat nu dibawa ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tina rukun Islam eta beuh kitabna ya Allah nu leutik menang mereteli tina kitab gede sapina kitu kene takrib riyad naik saeutik irsadul ibad naik deui kitab Fathul Muin disarahan kitu takrib ge Ibnu Qasim jadi 2 bajuri Fathul Muin disarahan jadi 4 i'anah digedekeun ka ditu jadina kaluhur deui Fathul Wahab woi di Fathul Wahab dikembangkeun deui wah ka ditu jadi raudhah
jadi natufah nihayah Masya Allah Karim lain lalagaan woi kaditu dari sarahan 20 jilid Masya Allah kitab teh tidinya doang ya puluhan jilid ratusan jilid mantak teh bisa 1 tahun 2 tahun ngaji itu mana jelema santri doakeun cenah kula nek nyeun pondok sabaraha tahun saya mondok 10 tahun ya can sakumaha can sakumaha ngaji 10 tahun mah geus kaukur jasa paling geus sakieu naon cenah eta rahasia tah mah pokona sakieu geus tuh sabaraha tahun mas antren aya cenah bangsa 12 13 can sakumaha namun sabaraha tahun bahasa antrenna aya meureun 17 tahun mah rada deres amun sabaraha mas antren tileutik cenah kula mah mas antren teh memeh lahir geus mas antren nah iya parah ieu mah iya parah ya tah eta kare mah baget dia hese ngaji mah hese lain lalagaan di samping hese ngaji macana naon kitu ngamalna di samping ngamalna hese deui ikhlas dah Masya Allah terus beki luhur asal geus bisa ikhlas be ngemplong jadi cekas ikhlas bah dek nyolakeun nu di deuleu sagala sholawat segala tek-tek beungeut eta geyebed eta nu kos kitu teh geyebed nek ngariung di deuleu sugih henteu ai praktek nyolong bade ngariung di sugih henteu dibere berkat barang di susah berkat gede nyolong bade dibabagi ku jangan sia ka ditu bae aing ka dieu emang kunaon geus ulah ngomong rahasia di jero hatena ieu sugih bagian aing itu mah susah sia barang balik teh nu susah tuh ka bawa berkatna aing nyana eueuhna naonan sial jasa aya deui nu ngundang meudang 2 peuting ka 3 peutingna nu susah aing bagian nu aing nu teu susah atuh maka mari ge nu susah gede berkatna sia ka ditu nu sugih tah les pas nu susahnya susah deui nya minta tulung boro-boro berkat deui emang nasib jore jasa cenah cekan aing kunaon eta teu ikhlas ai ikhlas mah moal aya kos kitu moal deuk kumaha teu deuk kumaha teu ikhlas mah ngomong bae ngomong teu dibere ku diberena komo teu dibere ngomong malulu eta kiai lamun anu kos kitu gantung teh kiai kos kitu mah ai ikhlas teh ayana naon geus bae keur carita diberkatan alhamdulillah lah sapira sangu atuh jadi kamari geus dahar bae paling bae mun teu diberkatan paeh meureunna itu bae geus ulah hese jadi diberkatan tuh alhamdulillah geus ulah aya naonan tah ngeunaheun kadangana tiis mentek permut jelema nu ngondang ge naon sebabna tiis hatena ngeunaheun aing mah cenah mal ngondang kiai anu deui kurang nungkeur ieu diomongkeun kadangnya ku kiai nu maksud aing ngomongkeun teh lain ngomongkeun naon abe sia rada gede merena kan begitu beres da kos kitu eta kiai nu kos kitu mending gantung cek ulah di mana di Tangkal Jarong gantung ye Allah ya tah keur carita dek naon deui aing geus ngajelaskeun tentang kebutuh sia bere ku aing sia timimiti pakaian dahareun inung tadi pa geus dijelaskeun ayat dage lain lalagaan Masya Allah Karim yuwari sawatikum warisha ya bani adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa zalika khair dibere ku aing geus tambahan deui ka dina kulu washabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musib dahareun inuman kabeh bila perlu segala kendaraan dan lain sebagainya geus aya di dinya kamari geus dibahas tuari taklif pemerdi panita kades ya awas aqimu wujuhakum inda kulli masjid wada'uhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun laksanakeun ku hari perintah-perintah salat puasa dina waktuna ayo ulah sambarangan sangeunahna nu haram dihalal-halal nu halal diharam-haram qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibat minar rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun laksanakeun ayo
cak aing wajib cak Gusti Allah sunah haram jauhan geus komplit taklif ngaranna. Nah kuari dek dicoba awas cak Gusti Allah. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum Bani Adam Hawa berikut keturunan anak-anak cucu Adam urang kuari immain sartia mazaida diidghamkeun imma maksudna untuk muatan takit imma yatianakum lamun datangnyaan pasti ka aranjeun kabeh rusulun sepirang-pirang rasul minkum ti golongan aranjeun yakni jenis manusia geus sabaraha rasul ti baheura teh nabi marebuan nabi rasul ratusan rasul. Nah 114 rasul naon wajib dikajahokeun 25 rasul nu penting nyaho ngaranna bae sanajan teu nyaho runtutanna asalnya ho bae ngaranna. Lamun urang ditanya teh ama Yunus nabi apa rasul? Rasul. Nabi nu kasabaraha eta teh Yunus teh rasul nu kasabaraha? Teu talar anu sabaraha nu penting Yunus rasul. Ai di lembur panaya nu lain da eta mah. Yunus eta mah. Yunus buang kawarah tah. Nyahonya nada Ibrahim rasul nu kasabara teh nyawa nu kasabara nu penting Ibrahim teh rasul Ismail ge sarua beja mah anakna beja nama jaksa aing ngadengekeun we nu sok walimatu sapar teh Ibrahim cenah boga anak Ismail aju sabaraha di anakna ngan eta-eta da aing manu nyaho pokona geus eta Ismail anakna bae geus tas cukup sakitu ge geus sedeng eta ku siapa teu nyaho lanjutan aing harita ngajina rada jauh bari nundutan aing tapi teu salah kan Ismail anak Ibrahim asana salah nu bener sia Ibrahim anak da burung pugus ya tuh ngaji nundutan kos kitu ngaji nundutan kos kitu teh masyaallah nu bener sia coba aing supaya yakin asana Ibrahim anak Ismail bapak sia teh aing sih nu salah sebenarnya. Ya Allah ya Karim teh kesalahan kos itu gadekeun ngaji teh. Nah Isa rasul terus lamun ditanya Musa rasul Harun rasul nyaho tanyana kos gitu cukup lamun coba hitungan Gusia hitungan coba ti Kangjeng Nabi Adam datang ka Kangjeng Nabi Muhammad coba runtuikeun coba tartib hiji Nabi Adam dua Nabi Musa tilu Nabi Idris opat Nabi Harun lima Nabi Sulaiman genep Nabi Lut 7 Nabi Isa 8 Nabi Muhammad 9 hai atos ya tidak tadi aing teu bisa air runtutan mangan aing nyaho cukup sakitu sorga eta geus eueuh sakitu sorga cak aki-aki deres aing kos kitu sebab aki-aki mah teu eleh ku TK pan TK mah kuari bisaan kuari TK teh bisaan aing aki-aki mah geus eueuh kabisa nya naon poho malah mah nyana ngawurukan incuna gade wagi dipagahan hiji Nabi Adam dua Nabi Lut ngahaneng ta incuna ge nah, turutan akinya ulah datang ka diturutan dua Nabi Lut tilu Nabi Ibrahim ngahaneng deui budak langgesan bae kilah ala teu betah cenah ngaji di aki wa kos kieu aku lada lain deui aki-aki blon nyana pede bae di ngaurukan incu imma yatiyannakum rusulun lamun jelas jatah pasti datang ka aranjeun kabeh berbagai rasul di golongan manusia minkum yakusuna alaikum ayati anu bakal nyaritakeun ka aranjeun kabeh ayat-ayat kaula hiji rasul nu teh nyaritakeun di dieu dijelaskeun nyaritakeun ayat-ayat kaula yakni syariat anu haram dicaritakeun haram nu halal dicaritakeun halal kaifiat tadi dicaritakeun cukup Gusti Allah yaqussuna alaikum ayati
unggal Rasul diturunkan ke alam dunia yakusuna ayati Kangjeng Nabi Idris ceritakan ke umatna canaya umat loba harita mah Kangjeng Nabi Nuh geus mulai harita nyaritakeun tentang nauhidkeun ka Gusti Allah jeung cara ibadahna di zaman Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Terus turun ke belah dia nabi zaman Kangjeng Nabi Musa, zaman Kangjeng Nabi Ibrahim heula, terus zaman Kangjeng Nabi Musa, terus ke belah dia zaman Kangjeng Nabi Isa alaihis nyaritakeun kabeh ge yakusuna alaikum ayati lantaran urang mah teu nyaho nabi-nabi nu baheula aya ge lah ala kadar lamun keur dongeng anu nyaritakeun ari jelas napapan urang mah teu nyaho paling ge Imam Syafi'i nyaritakeun perbandingan Al-Qur'an jeung Taurat berarti jago Imam Syafi'i atuh teh jago kumaha Imam Syafi'i mah urang Palestina urang Gaza nu kuari keur di perangan tah jalur Gaza Gaza urang di Imam Syafi'i mantak Imam Syafi'i mah aneh manehanana orang Palestina, Arab Irak, Arab bahasa Arab, kitu Yordan bahasa Arab Mesir, bahasa Arab komo, Iran mah Persia. Beda. Asup ke Mekah Imam Syafi'i teh. Di Mekah sabulan 2 bulan aneh orang Mekah ge. Bahasa Imam Syafi'i percis kos orang Mekah bae. Ciples kos orang Mekah bae. Eta kaistimewaan Imam Syafi'i. Oh, nu nyangka Imam Syafi'i orang Palestina. Beda Arab Palestina, Israel, Mesir, beda. Lain deui. Tapi Imam Syafi'i 1 bulan di Mekah percis diskurs orang Mekah bae. Lisan Imam Syafi'i. Mantaknya nama hafal Taurat, lantaran lahir Palestina, hafal Injil nya nama. Nyaho nya nama. Yang perbandingan tuh umur 6 tahun geus talar Quran. Nek kumaha deui atuh umur 6 tahun urang mah pan atuh kieu ge bengkok kene. Kieu bengkok kene. Ngisang kudu isangan nyana geus talar Quran nek kumaha atuh. Ya Allah ya Rabbi. Lain nalagaan bantah mah tuh. Hese nyaritakeun anak. Urang lamun Imam Ghazali umur 12 tahun talar Quran. Ketika Kangjeng Nabi kamprok jeung Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa hayang nyaho ulama anjeun coba dia mah. Cokot pan roh Imam Ghazali tah lawan. Itu anjing Nabi Musa eleh ku Imam Ghazali kapan? Tahu sakieu umatna ieu lain lalaga tuh komo Kangjeng Nabi. Ngan eleh kunaha eta? Eleh sakieu doang. Begitu Kangjeng Nabi Musa nanya ke Imam Ghazali, "Man ismuk?" "Ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali." Baik. Cak Kangjeng Nabi Musa, aing mah naja ge saha sia ngaran. Untuk kudu Muhammad Ghazali Muhammad sih. Cek Imam Ghazali pan kula ge eta teh kejaritakeun ente. Musa, kunaon? Apa anjeun teh waktu ditanya ku Gusti Allah, "Wa matil ka biyaminika ya Musa?" Naon nu aya di leungeun anjeun? Pan anjeun ngomong, "Hiya asoy atawakkau biha wa a'udzu wa subhanahu wa ta'ala." Tepan panjang amat. Ayo, eta mah pan ngobrol jeung Gusti ngeunah jasa. Atuh kula ge ngobrol jeung ente ngeunah. Waduh pinter ente cek. Ghazali kakaraku lama aing cek Muhammad eta sakitu. Encan nu sejen-sejena. Padahal mah cokot nu bagus anu sejen mah watu. Padahal mah lain Imam Ghazali bae. Lain Kangjeng Nabi Musa bae nu sok narembel. Urang lamun ditanya ku kabogoh. Narembel sarua. Kakak ira kadieu teh tadi berangkat nama isuk-isuk haju naik mobil mogok di jalan aya kempes etik di hadean neangan si elai hese haju manggih-manggih rada kebel terus aya alhamdulillah jadi haju dahar heula haju kadang ka dieu cak kabogona panjang amat sih jawabna Kak. Nikmat ngobrol jeung neng teh nikmat. Oh gitu. Ai sumur pareum teh di mana ka sumur pareum? Ka sumur pareum ditanya kunya. Jadi lain aya sumur pareum bae aya tanggar Airbus teh di mana? Nu teu perlu ditanya bobogohan mah ditanya bae. Kunaon eta? Lazat ngeunaheun. Ai geus atuh. Ai kitu baca Kangjeng Nabi Musa geus hebat jasa tuh ulama. Waduh luar biasa. Tuh, eta dibawa bikin di Bogor. Masya Allah. Nah iya ya Rasul teh nyaritakeun
urang mah teu nyaho Taurat teu nyaho Injil aya sempalan-sempalan ge uraian Imam Syafi'i sempalan-sempalan ge keur dongeng carita Kangjeng Nabi dina sejarah Kangjeng Nabi aya bahasa-bahasa di Injil mah kieu Taurat mah kieu aya ge ngan sakadar sakitu teu nyaho urang babagan dina Zabur babagan dina Injil dina Taurat teu nyaho urang mah berarti kan aya kaifiat-kaifiat tertentu cara ibadahna lain deui adapun nauhid kana sarua ka Gusti Allah yaqussuna alaikum ayati nu jelas kuari mah urang di zaman Kangjeng Nabi terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun datang ka aranjeun kabeh utusan kaula nu ngaran Muhammad yaqussuna alaikum nu bakal nyaritakeun tentang ayat-ayat tentang syariat-syariat tentang kejadian-kejadian baik anu merupakan alam maupun kejadian gaib-gaib dan lain sebagainya atau perintah ya sholat ya puasa ya zakat ya haji dan nauhidkeun ka Gusti Allah nah Muhammad teh yaqussuna alaikum ayati deuleu cak Gusti Allah awas famanittaqa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun maka sahabat jelema nu mantek di dieu make famanittaqa lantaran tadina ditunain ditendenan mazaidah satelit takkid panjang tatengagang aya rahasia-rahasia ieu mah keur carita singkat bae famanittaqa maka saha jelema anu ngaraksakan kasyirikan tina kasyirikat berarti pembawaan Kangjeng Nabi nu dibawa ku Kangjeng Nabi nauhidkeun ka Gusti Allah nyana langsung manut nu pertama iman ti kalangan pemuda Kang Sayyidina Ali karramallahu wajah ti kalangan jelema hartawan budayawan hartawan Kang Sayyidina Abu Bakar Siddiq ti kalangan wanita adalah istina ku anjeun Siti Khadijah etalah jelema-jelema nu brilian otakna pikiranna hatena nu geus teu bisa diganggu gugat jeung ditawar-tawar di iman langsung ka Gusti Allah pamanittaqa saha jelema nu iman ngaraksa tina kajulidan kasyirikan iman langsung nauhidkeun ka Gusti Allah wa aslaha ngabeberes soal peramalan-amalanana kumaha wudu nu bagus caina kemudian praktekna kasunahan-kasunahanana salatna syarat jeung rukuna puasa haji dan lain sebagainya kumaha wa aslaha tentunya na menggali anu bisa cicing di pondok pesantren ngagali tentang syariat jang aslaha anu teu bisa di pondok pesantren lantaran geus kakurung ku situasina geus teu memungkinkan mingguan teu bisa mingguan ge lantaran loba poe minggu hajatan ngabesan bulanan dia geus teu kaburu tok trokeun ieu budak ieu tok trokeun ieu deuk iraha atuh ieu budak nah deuk aslahana iraha pamanittaqa iman ka Gusti Allah ngejaga tina syirik ngejaga tina kufur ngejaga tina nifaq wa aslaha ngabeberes tentang cara-cara peribadahan cicing di pondok pesantren atau ngaji nu deket bae di masjid di musola mingguan dan lain sebagainya jangan beberes teh berarti iman ka Gusti Allah kumaha lamun ka situ iman ka Gusti Allah ngajaga tina syirik nifaq dan lain sebagainya ngabeberes cara-cara ibadah waslah ulah mang deui fala khaufun alaihim wala hum yahzanun cukup Gusti Allah sakitu urang mah teu kaarti fala khaufun alaihim wala yakasien aisieun mah kaharep lamun urang deuk berangkat jam 11 peuting deuk ka mana sia deuk ka anu ngaliwatan kuburan nya sieun besi kuntilanak sieun besi jurig sieun besi pocong dan lain sebagainya sieun mah bakal rempan ngaranna sieun sia kunaon ieu teh da kawin mah sieun aing kumaha lamun geus kawin ka ditu teu kana pakan sieun encan berarti sieun tah di dieu sieun fala khaufun alaihim sieun teh kaharep jelema anu ittaqa wa aslaha moal aya ka sieun kaharep lantaran geus dijanjikeun ku Gusti Allah walahum yahzanun nu katukang yahzanun mah
urang teh merenung bae sedih prihatin ya zanun ngaranna cicing bae kieu keur nyaritakeun masyaallah 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 kunaon cek majikanna masyaallah masyaallah panarita teh menang gusuran samiliar ajupan dipakainya bangun imah 500 juta sesa 500 juk pakai beli mobil kijang pan harita juk kan aya 250 deui pan harita pakai usaha juk usaha teh akan hancur-hancuran ka mobil-mobil beak ieu imah sertifikat akan geus di bank teh ngarenungkeun nu enggeus yahzanun ngaranna ngalamun nu enggeus merenung nu enggeus sedih tungtungna ngalamun ku nu enggeus pamajikan anu bagus mah lah Kak geus ulah dipikiran geus bae ulah dipikiran masalah ieu atuh dicokot ku bang-bang geus urang mah kebel moal kebel hirup batur geus hirup di handapeun jembatan jahari hirup geus ka ulah sok dipikiran paling geus 1 tahun 2 tahun deui urang pae nu penting mah ibadah mantep mun aya awewe kitu mantep jasa tah ngeunaheun kana aja jantung jaheus ya ye terus gede hate geus ulah pikiran lah aja urang bakal pararae ya turun geus bae ka geus ati ditu nameureun nanti lauhil mahfuz ja pinter sia ieu aduh tuh sia atuh nyaho kitu mah gagamtian MZ atuh sok aja kitu ka tapi lamun kieu mah pan ka heueuh nya mun harita rada apik-apikan mah ieu geus kieu kumaha gitu kumaha deui atuh Pak Kak ieu teh imah ulah datang ka haji dicokot ku bang kajian ku kumaha ge namun kejadian atuh kula urang balik kakak ulah milu kan jadi kios kitu atuh ye kudu kumaha deui atuh rumah tangga pan kudu tanggung jawabna Kak nanaon ge giliran ngeunahna atuh kudu ngeunah giliran teu ngeunah atuh kula mah balik anteur aing ka Sukabumi ka mana ka Sukabumi ka ditu endek naon meuli telu aing jangan lulus satu, lulus sia. Kita kos gitu ta, iya. Babadi tako waslah cukup Gusti Allah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kaharep moal aya kasieun, nu ka tukang moal aya prihatin. Karenung kieu urang lalakon keur ngora aing. Masyaallah keur ngora mameureunana ngaranna ge masa muda. Masa anu geus teu puguh karuh ka mana hayang kakalayangan duit sababaraha beak bae maksiat di mana mah aing rada deres ge ka belah dieu we barang geus kawin boga anak teh tapi tetep we pandai koprok bajalan keneh heula mah jaya lenom sagala aya golek baheula mah pandah sagala topeng di dinya aya topeng di dinya aya aing ka belah dieu we aing geus eureunan ge nu mantep keureun kunaon emang Kak tupan eueuh deui jang judina beak oh jadi lain tobat tuh tobat ngan bareng jeung eueuh manya tobat ku situ Kak ulah loba omong sia atuh geus ieu mah tobat teh Kakak geus tobat teh merenung tah nu geus kaduhung amat waktu baheula lain pake ibadah Gusti pake kos ka itu raradutan azan aing hirup bener kakarak aya we sataun mah sedangkan ku hari umur teh kan 64 jadi 63 ku aing dipake tuh beres bae asana hirup kakarak sataun bae nu beres teh eta merenung yahzanun ngaranna hazan ka tukang urusan dunia urusan agama urusan akhirat nu enggeus dan nu enggeus eta hazan ngaran lamun uncan khauf ngaran tah jelema nu iman ka Gusti Allah dengan nurut karena syariat Rasul dibawa ku Kangjeng Rasul khususnya urang kuari di zaman Kangjeng Nabi urang nurut karena dakwah Kangjeng Nabi kita iman ka Allah iman kita bersyariat urang nah ieu ku dijelaskeun ku Gusti Allah kaharep moal aya khauf katukang moal aya hazan artinya kumaha kaharep bakal dikasorgakeun nu enggeus moal aya sedih jeung prihatin lantaran dihampura dosa ku Gusti Allah iyalah fala khaufun alaihim wala hum ya sana sorga berarti masyaallah iya tah yakusuna alaikum ayati dibaca mangeunahkeun jasa ku urang
praktekeun coba kuari cek Kangjeng Nabi sia ulah nonton TV sing hade pamanit taqwa wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun praktekeun yakusuna alaikum ayati coba ulah nonton TV siap praktekeun aya nu teu kuat saya sudah menyatu dengan televisi bau kan kata kiai juga harus istiqomah tolol teu budak salah ngartikeun teu kuateun teu nonton TV ulah boga HP coba komo HP murikak bulunya tidak ada teman yang setia kecuali HP pohara jas kapanpun dan dimanapun dia selalu bersamaku waduh penghibur yang setia adalah HP pemberi nikmat yang setia adalah HP kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang menyedihkan. Kadang-kadang banyak teror dari HP juga. Sial, kalau ngalamun goblok. Wah HP. Coba tuh pepegatan jeung HP jadi ka Allah mah teu kudu make HP, teu kuat. Yakusuna alaikum ayati. Tarolah tamaka heureuyan ieu kumaha digunakeunana bae meureun HP mah ngagunakeun bagus atuh bae mangpaatna ngagunakeun jore atuh tinggal tahanan ku sia madaratna ke di akhirat. Itu kene radio jeung televisi atuh aya mangpaatna meureunan pake madaratna aya madaratna tungke tahan ku sia tama alat ieu sarua jeung golok bae meureun kos kitu dikira-kira lah kitu heulanan tapi kredit ieu kredit aya anu ngaji aing ka Cilongok lah siap ngaji biasana ge tilok nyilip aing nyilip pan nyilip tina naon sih Ambon orang Ambon hari hideung dek nangkep aing teu puguh teu karu nangkep 3 bulan ka 4 can ditutup aju eueuh jang nutupna kumaha atuh anting pamaji geus BAKB anting segala derorodan ku aing geus BAKB atuh dek naon balicetan bari ngaji bae cek nya sanunya Ambon ngaji emang Ambon sok ngaji je deuleu tuh di tanggal Ambon aya ngaji nyilip nah ya fala khaufun alaihim walahum yahzanun ya kari tetapi walladzina kazzabu biayatina jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula nu dibawa ku rasul kaula wastakbaru sombongnya tita iman ka Allah endahan iman ka batu anu ngayakeun ti Allah anu ngahirupanana Allah nu ngurus di jero hirup teh Allah nu mere dahar mere nginum Allah tapi percayana ka patung goblok mun ku urang geus diteluhan tapi Allah mah henteu mentek takhallaku bi akhlaqillah nyin akhlak anjeun sakumaha akhlak Allah kumaha Allah mah boro-boro nu iman nu teu iman ge dibere bae ku Allah engke bae terakhir hitung-hitunganna di akhirat kuarima Allah mah terus bae wayang ngairupan wayang ngarizkian jaya sabab-sababna teh na dagang teh bisnis teh dan lain sebagainya ku aing pan janji aing selamanya na atuh make syariat yang sebab ayu bae ku aing mah dihayukeun adapun nyana nentang ka aing ke di akhir aya nu di dunia kene aya nu di dunia kene di pepelingan teh mah kumaha ku gempa, ku topan, beliun, kumaha deui? Ku tsunami dan lain sebagainya. Urusan aing teh mah sia mah ulah milu nyaho. Na ieu walladzina kazzabu jelmaan ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula nu dibawa ku rasul kita nauhudkeun ka Gusti Allah endahan syirik manehanan. Endahan nyembah ka patung ka batu, endahan nyembah ka makhluk, beladena nyembah teh ka jabatan jeung dunia. Wastakbaru sombongnya anha ninggalkeun ayat-ayat teh iman. Kumaha? Ulaika ashabun nar. Jelema eta bakal jadi penghuni neraka. Sabaraha bulan di narakana sabaraha tahun di narakana eta mah geus aya kontrak di narakana hum fiha khalidun nyana lantaran geus inden jadi penghuni neraka terus bae salilana bakal di neraka digodog dibeuleum di sate naudzubillah min zalikuari Amerika kerja di raja Inggris Jepang Jerman negara-negara kafir lah terutama mas sekutu-sekutu Yahudi
tentang jasa karena gitu katauhidan terus kebelah kafir kuarina nu menjulang nyenan hotel menjulang nyenan pabrik di urang nu bogana kafir teu percayaeun nyana ka pangeran teh bahwa pangeran teh allazi khalaqas samawati wal ard teu percaya dibere katutup bae teu percaya nyana. Nah ieu bakal jadi penghuni neraka inden nyana di nerakana hum fiha khalid. Selain anu tatadina syirik ngan sakadar manehanana doraka doang tatadina iman lain tatadina memang iman percaya pangeran teh Gusti Allah allazi khalaqas samawati wal ard percaya bahwa Kangjeng Nabi urang teh Rasul Allah tapi ketika Kangjeng Rasul nyaritakeun tentang syariat kita salat sapoe sapeting opat boro-boro opat hiji henteu kita puasa bulan Ramadan jam 7 geus goreng sangu make endog di sial kambeu kitu ku urang seungit jasa Masya Allah haju ngarokok deh mending lamun sararugi mah deui leuh di sisi jalan ngan saukur ngagalian kitu kabel urang Cirebon ngagalian kabel bulan Ramadan 1 2 3 1 2 3 ngarokok cus motor teu boga sepeda teu boga di dunia cilaka sakitu kacilakaan anak jadi pagawe nu sakitu berat di akhirat dikerebekeun di neraka Masya Allah. Nah iya iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasul ngan teu make syariat ieu mah digodog heula sesuai jeung panyakitna mun panyakitna emang ieu mah kudu diopnam di dieu teh kudu diopnam berarti panyakitna ngan sakadar kitu bolak-balik rumah sakit bolak-balik panyakitna ngan saukur make bodrek non tak beres ieu ge sarua di neraka ieu mah kudu diopnam digodog ancul-anculan gedekeun malaikat sununa supaya nganculna mantap ya Allah ya Rabbi. Nah iya bakal geus beak dosana dikasorgakeun tetep ngan engke di sorga na make peneng kos luka luar ku ari ti penjara make peneng iki sarua ti dieuna tah aya penengan ditarang deui jadi nyana kieu bae jadi kanyahoan di sorga teh anu tatadina asli ka sorga jeung nu tatadina berangkat di neraka kanyahoan engke ngobrol ban ieu mangsa ka neraka heula sebenarnya ngobrol kayak di itu di sorga ngobrol emang ngaji mah langsung untuk ke neraka deui ngaji mah itu beneran mengaji henteu mengaji mah endek ti paleset ge aja narik terus sama ngaji alhamdulillah hampir mengaji hampir cek teh gan eta anu narik nuhun ya sakanu naik satu narikna aya bae lah pokona mah geus sarua geus salamet bae ente mah ka neraka sabeuna sabara aya meureun aya 100 tahun mah paingan peneng mah gede gitu yes. Jadi kajawa di dia penengna mantak dipermasalahkeun ditanyakeun ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah penengna terus-terusan ente jadi makin hari makin ngaletikan ke leungit set nan angel tetep ya Allah atuh Kangjeng Nabi nyaritakeun ka situ sabaraha lilana eta kaleungit ditanyakeun ka Kangjeng Nabi ku sahabat ayat nu hadis pertama menyaritakeun ka Kangjeng Nabi teh leungit bae nu kadua aya deui nu nanyakeun di riungan ke ya Rasulullah teh leungit teh sabaraha li maksudna sahabat ge izin pan beusi nyana ka neraka izin kan engke lila nah lilana sabaraha lilana disesuaikeun jeung lilana di neraka kaharti kan mun di neraka 10 tahun nah ieu leungit 10 tahun mun di neraka 20 tahun mun di neraka 1000 tahun 100 tahun karak leungit jadi peneng eta mah otomatis bakal ngakuran jeung lilana di neraka lamun di neraka sapoe ka sorga leungit ya eta mah geus nyumput bae heulanan ulah ka kapang jeung jelema nya di pager kieu bae lah habe teu kajawa cenah kayak geus eueuh karak ngaca heula ya selesai
paling nggak ditanya Isya ke mana lah ulah ngomong saya ngilib heula ya kari masya Allah nah iyalah ya yakin jelas nyata datang ka anjeun utusan aing cek Gusti Allah rasul ti golongan anjeun manusia yakusuna alaikum ayati nu bakal ngebejer beaskeun bakal ngajelaskeun tentang ayat-ayat kaula timimiti urusan ketauhidan datang ke urusan perubudian permuamalahan dijelaskeun ke rasul kaula yakusuna alaikum ayati urang teka zamanan ka Kangjeng Nabi urang ku sahabat dijelaskan teka zamanan di zaman sahabat ku para tabiin dijelaskan teka zamanan zaman tabiin ku para ulama-ulama ku ari dijelaskan ngan ku ari ngajelaskeun lantaran teu masantren marengkol mengkol ku ari didege-degekeun teh mararengkol loba laporan maksudna ka kaula aya anu hasil menang di televisi lantung laporan kiai saya mendengarkan di televisi terus ya dek ngadegeun televisi atuh. Nah, ini uraiannya gini. Waduh. Aya deui saya ngedengerin di radio begini. Ih, kuleukeun teh budak deui ngadegeun radio. Aya deui cenah ieu meunang di internet. Waduh, pohara jasa. Ikhlas ieu mah budak. Maka di internet segala. Oh, aya deui nu ngadegeun ceramah cenah kieu. Aya nu lempeng teh lolobana aya nu mengkol teu masantren mah mengkol bae sebab naon kabawa ku muatan-muatan di jerona kiai asal geus ka Golkar bae coba dengekeun ge pidatona ujung-ujungna mah ngajak na kadinya deui kadi lain ngajak ka Allah lain mimitina mah hebat ketahu meyakinkan teh ujung-ujungna lah di ka mana deui atuh urang hirup geus banding berteduh di pohon beringin. Aduh mantep cak ya. Kalau ingat beringin sok ingat eta teh sok ingat anu di itu Abu Nawas ngalamun dari tanggal caringin ge ngalamun nyana tanggal caringin sakieu gedena ai buana leutik macak ai waluh nu sakitu leutik tangkalna buane amat buana cek geuna teh teu adil Gusti Allah tah aya bede ngalamun teh sok aya ngalamun kitu tah masyaallah ngalamun eta pun awas teu adil Gusti Allah lamun bener Gusti Allah adil tangkal lu gede buana gede tangkal leutik deh karak adil teu kebel aya nu ragam buah caringin pas kahulunya nepotok di deuleu tangkal buah hadena leutik lamun dikira-kirakeun segede waluh pae haing jagana maha adil Allah tuh jujur Allah adil jasa boh horenganan ieu teh lain sambarangan tangkal caringin teh jang nyuhan berarti lamun buana gede jelema moal ngariuhan di tangkal caringin buktina aing nyiuhan sakedeung aya buana raga kahulu aing maha adil Gusti Allah ulah digedekeun Gusti cikeneh mah nya nyarekan ka Gusti Allah teu adil tangkal gede aya buah leutik lamun neuk adil kuduna bade deui barangnya anak tarajang itu maha adil Allah nah mana nu bener tah sih Abu Nawas lah. Ya Allah ya Rabbi. Ieu mah kula ieu inget tah ahli surga jeung ahli neraka. Surga, neraka. Dongeng Gus Dur deui mah, dongeng Gus Dur. Kabeneran inget bae we. Ahli surga geus di surga, ahli neraka geus di neraka. Kuari aya hubungan antara ahli surga dan ahli neraka. Hubungan bilateral. Untuk menyatukan visi dan misi. Waduh, sakumaha di DPR. Akhirnya sekali dua kali membuat perjanjian. Sekarang gini dah. Di situ kan ahli surga enak-enakan, tapi kami ini beserta masyarakat, waduh panas di neraka. Dengan demikian supaya ahli surga bisa melihat di neraka, ahli neraka bisa sekali-sekali melihat ke surga. Walaupun kami ahli neraka, sekali-sekali kita bisa melihat neraka surga. Caranya kita buat jembatan.
Waduh, bagus sekali ini ide cek ahli surga. Bagus ini, kita buat jembatan dari surga ke neraka. Supaya sekali-sekali orang surga bisa melihat ahli neraka sekali-sekali bisa melihat, jangan tinggal di surga, ngelihat aja lah. Supaya mantap. Boleh dah kalau gitu. Ya, dibuat MUU. Waduh. Hasil daripada mempermusyawarahkan jadi pembuatan jembatan dari pinggir neraka sampai neraka dibuat oleh ahli neraka, dari pinggir neraka ke surga dibuat oleh ahli surga. Sepakat, tanda tangan. Kita buat secepatnya. Oke. Bagus. Langsung kata ahli neraka nyaritakan, saudara-saudara, ada angin segar. Apa ini? Kita sudah ada persepakatan dengan ahli surga membuat jembatan dari neraka ke surga supaya kita sekali-sekali bisa melihat surga dan ahli surga bisa melihat ahli neraka. Jadi jangan ada kesenjangan. Setuju. Ini sudah disepakati ahli neraka supaya buat jembatan neraka, di surga dibuat oleh ahli surga. Bagus. Masya Allah. Eta jembatan nindu dibuat di neraka saminggu anggeus. Cepat, luar biasa. Beres sana, begitu naik ke luhur, jembatan anu di sorga 3 bulan can anggeus. 3 bulan can anggeus, cenah cepet atunya na. Ya oke, geus. Diperiksa deui 3 bulan can anggeus keneh bae. Diperiksa deui 3 bulan ge can anggeus keneh pokok angel jasa. Akhirna musyawarah deui. Begitu musyawarah, hasilna ternyata penelitian nu mantak. Iya, di sorga angel nyeun jembatan sebab ahli-ahli sorga mah teu nyaho soal proyek-proyek, sebab nu ka sorga mah jelema laleutik ustad santri kiai teu nyaho proyek nya mah angel jakna. Barang diteliti di neraka paengan cepet orenganan improna aya di dinya kabeh. Waduh, ahli proyek pemborong aya di dinya kabeh. Bupati, gubernur, berikut presiden aya di dinya kabeh. Nu mah tak cepat yeuna. Akhirna dibatalkeun pembuatan. Sial da Gus Dur. Bisaan bae bupati atuh seuri ge seuri koneng nyana. Atuh gubernur ge seuri hayang seuri tapi pan kanyana sial aing berarti di jerona. Kepala pimpro segala naon geus bae Gus Dur ngaranna ge. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek protes kumaha ka Gus Dur. Berarti urang nyaho tah di ahli surga ya eta. Di ahli neraka ya. Lambat jasa gara-gara lambat. Atuh dek lambat kumaha teu lambat kumaha sapira ahli surga mah nu fakir nu miskin. Santri, atuh pan santri mah kuari ge potongannya na baca. Kopea pan beureum lain hideung lain santri. Isuk-isuk lain mandi ngawuduk heula atuh santri bablon pan. Samping atuh geus teu nyawa seragam pan nya mah atuh. Nu mana bae kadang-kadang nu nyana babaturanana. Santri bae hirup teh bebas. Jadi pondokna keneh geus jadi wali santri mah. Bebas hirup teh ya. Kabeas-beas nu saha bae disiuk bae ku. Tah, ieu Gus Dur hebat eta. Nah ieu kula inget eta. Famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jelema nu nauhidkeun ka Gusti Allah bari ngabeberes soal ubudiyahna dan lain sebagainya yana syariat-syariatna ti mimiti faraidna datang kanu anu nawafilna geus aya anu kelas handap mangan saukur bersyariat naik nyana bertorekat aya naik berhakikat ieu mah geus jelas-jelas Gusti Allah nyaritakeun fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Anu kuarina henteu nurut ka Kangjeng Nabi titanauhidkeun ka Gusti Allah endahan Tritunggal, titanauhidkeun ka Gusti Allah endahan ka batu ka patung dan lain sebagainya kabelah dirina komo geus teu nauhidkeun acak-acakan ya mabok ya zina ya judi dan lain sebagainya. Iyalah nu dicaritakeun walladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabul nari hum fiha khalidun. Wallahu a'lam.